Mang. Naon? Ente mang yo, tinggal yang nungkul. Udah sudah tebak itu mah aing. Kamu nanya yang gudut euy. Saya teh ih. Lumayan kasih cukup juga aku aing. Lumayan juga kasih ucuk ya sih kan. Menang sabungkusan aing. Kita mau turun panci pemajikan. Aing dia sama turun panci tadi di dia. Pancina ya turun wungkul. Wah, ieu mah dibawa ku tadi tuh. Rongsok. Rongsok. Tadi mana? Naon? Tadi panci di dia dikamanakeun. Tuh apa urang mah? Jeung kardus. Tuh apa? Teu apa pan mana tadi nu ulah klik dia? Jadi ka urang-urang mangilikan hungkul bisa dijual rongsok. Pan jalma deui nu lewat ka dia selain ti maneh. Apa urang meureun teu mawa? Tanggung jawab kan? Nah kalau kami tak tanggung jawab aing mah ngawahan teu. Terus kusaha? Da maneh tadi nu ulah klik di dia ragenan. Embung aing minta ganti rugi da eueuh. Embung aing mah pokona mah da urang mah teu mawa. Kalau kami tar ganti rugi ka urang Mana mah aing mah tayang apa? Pokona mah sial lamun teu digantian ku aing dibawa ka desa. damai atuh damai urang mah da teu mawa. Ku aing dibawa ka desa ayeuna. Buru atuh Sia teh. ya Tah kitu kehet. aing mah nyolonggehan teu barangna aing kelaka aing nu apes. Aduh keangkan. Wadoyok ka mana wadoyok? Hah? Wadoyok? Urang ngopi urang mah. Balik gunanya dieu. Wadoyok ka mana? Urang kita tadi di dia we urang ngopi bari nungguan wadoyok. Gila euy. Si wadoyok urang bisa. Sia masuk ka mana da aing ditanya aing nanyakeun wadoyok, ngajawab ka mana sia mah? Aing. Tuh aing mah euy. Ulu sabodo. Hah? Sabodo? Oh, ku bodrek. Aing bodrek aing mah teh. Nu si Didis teh maneh, nu si Didis teh. Hah? Si Didis. Sia masuk ke mana daek ari diajak ngobrol teh. Iya. Pangikeun ka si Didis, urang ketepurun ka si Didis. Pangikeun ka si Didis. Wat, namanya. Siapa lah nama? Alam. Anjing kena ieu mere duit semuanya. Euy dibongkar euy. Ya. Jok si Wawan bari cenah. Oh, siap, heug. Si Wawan. Heeh, siap aya ka ditu. Ada poho. Heeh. Urang rek ngisi teh kuat beuteung ieu. Heeh, nuhun ya. Nuhun Ini informasinya. modal ulah sia. Nuhun. Man, ya klik biar teh kumaha? Ek bayar hutang. Kumaha naon? Urang nitip duit ka si Rikrik aya eueuh. Ji, dia mah cek si Rikrik. Ka ditu cenah cek mangawan. Kumaha si Rikrik? Urang teh mere duit 100 jeung ka ente bayar. Ji, eueuh, ngamukur ngobrol ngumpul di ka dieu cenah cek si Rikrik teh bieu teh. Sampeurkeun mangawan ka dieu. Si Rikrikna ka mana? Nyaho ini ka ditu ek modal ngomong naon mah. Goblok si Rikrik. Geus atuh buru hutang urang kumaha 100. Utang-utang kumaha urang dibayar ka si Rikrik. Ih, nyaho da si Rikrik mah teu mere duit ka urang mah. Lah geus buru anu di si Rikrik mah cokot deui ku Mang Wawan. Urang ek dipake ditna buru mah. Bayar deui kumaha urangan boga 100 nah. Geus dikasih Rikrikeun, teangan we si Rikrikna jing. Geus buru mah ieu, da urang rusuh ieu. Rusuh. Kumaha ieu si Rikrikna. Wayana ke ku Mang Wawan we da moal bener lamun kurang mah. Sama teh geus. Geus. Nuhun ya, Mang. Ayo. Kita ka mana sih? Kekalan itu nya. Rongsok. Urusan barang teh aing mah euy. Rongsok. Mang, langsung ya. Mana mang? Ayo barang yuk. Tah, Bang. Loba kieu euy dijual euy. Deui, Mang. Aya, iya. Tah ieu ke ieu di. Atuh mah euy alus pisan ieu batik gede urang atuh, Mang. Sok. Gua sabaraha ieu? Ieu paling ge 200 lah. Aluminium ieu mah. Sampai bisa goblok 200. Jih, nak abdi mah dirongsokeun. Geus lah bae kok aing mah.
gopeuna nya eta tah cuk jeung ieu. Ya, uang mikir heula. Heuh sok atuh lah ya, 500 ribuan nya. Oh, sok gopen. Ya. Nuhun atuh nya. Sok gopen nya. Ngan ieu aing mama wana ieu. Ada ting mah mana urang eka dia euy. Biasa pamajikan urang yang mau dicangcut. Heuh sok. Oh, sok nya. Kumaha di mawana euy. Lah sebenarnya jamak aing dihareup pula euy. Tidak terisen kieu anak kamarana jalma teh. Teuing da ieu euy lunatik pabisi teh ya. Wah, kebenaran ieu anjing datang di jelema ieu. Nah, mana? Bantuan urang di ditu. Bantuan Aya naon? Erek bawa barang. Ngan hese kusorangan mah berat. Ah, kita mau barang naonnya? Barang naon, Cuk? Geus lah Jap, urang baca carita. Ji, da segalageun kudu aya buruhan heula. Geukeung ya buna. Yo 100 lah ketiluan mah hi. Kurang Ya bantuan heula, Yap. benar ke? Oh iya, buat Oh, bantuan. Yap. Gimana itu, Oh Cuk? iya, pe atuh tuturkeun. Oh iya. Yo yo, sok buat bantuan ya. Bunter atuh teh kusorangan mah. Kek, Cuk. Pan ieu mah nu urang bak nu urang keur dipoe. Ek di chat ieu teh dikumbah heula. Naon urang mah menang meuli mah ti sidik. Naon ieu nu si Sidik ieu mah nu urang, Sidik naon? Sidik mah teu bogaeun bak di dieu. Naon ieu mah menang meuli pokona mah urang mah ti sidik lah. Tayangnya urang mah. Mah da ieu mah nu urang. Tuh si sidik na tuh teu percaya mah. Aya nanang. Nah Sidik di dieu ente ngajual baka si Ucup. Ngajual bakna atuh aing keur kudang sare. Ai bieu cek si Ucup cenah ngajual bak teh ente kasih Ucup. Zup. Aisyah dan maksud. Jiji, pamana nu ngajual sidik, napi-api teu apal. Lah, siapa meureun ngajual ka Aden. Jing. Harga diri aing andang ieu kumaha ieu? Kumaha ieu urusana ieu kumaha urang ieu Ucup ieu? Aing ke kantor polisi geus Ucup kitu. Ayo Ucup poin di mana bawa ke kantor polisinya? Ucup, sia wani-wani ngabohong kehet. Ngaku sia teh. Serius andang, abi mah biomeser ti si sidik. Heula ulah nyebut meuli-meuli. Ya bengkelna ieu teh bak nu urang ka ieu bengkelna. Sangat duduk ka aing ba aing udang Oh, nanti sare. mana urang mah meulina ge? Anjing, ku aing kantor polisi bawa ka dieu ya. Ayo Oke, siap. kumaha sia ieu kumaha Bang? Beresin kumaha ieu. Ucup tanggung jawab sia mah. Wah, Ucup. Nanti mana urang teh sidik? Ganteng di mana-mana udang sare Bang.